Sorana ternyata alus keneh yuyun padahal keur hamil geus 3 bulan. Alhamdulillah. Bu, hoyong suatana jika kitu hoyong. Nya dilatih da teu ujug-ujug. Dahar ulah jengkol wae, gorengan ulah hantam we bala-bala beak sora. Bu, teraskeun opat urang terehkeun nya neng lianya. Neng lia geus sulak-silek bae bari ngiceupan Kang Haji gancangkeun. Heueuh neng tenang. Panuju aing mere dahar mere pakaian teu meunang teu teungeul kana rarai opat geulis kawajiban cep ari saur Kanjeng Nabi wala tuqabbih ulah sok popoyok anu jadi pamajikan ulah sok nyarek ulah sok nyarek kan ulah sok nyarek aya nu sok nyarek kan aya ya teu meunang bejaan salaki teu meunang cek Kanjeng Nabi teu meunang moyok lamun pamajikan misalna salah saeutik masa kurang uyah teu kudu nyarekan ieu tinggal kieu duh mamah raos siga Kanjeng Nabi pasakan teh raos pisan mung cenah ieu teh bakal tambih raos upami ditapasian uyah sakedik deui kitu ngomongna yo masa kurang uyah ngomongna beda mah tangga we puluhan tahun ari masak teh angger be kurang uyah teu kabeuli uyah tanah pangmelikeun ku aing sadam truk aduh pan kurang lagi ukul sasenok hello berarti ada yang salah di otak suamimu. Artinya apa? Dia tidak memperhatikan kalimat dari Allah, dari Rasulullah. Wala tuqabbih ulah sok nyarekan. Geus nyaho pamajikan teh hideung. Atuh ulah dicalukan. Ya magribi poek. Nyaho pamajikan pengek ngek ulah kitu. Geus nyaho pamajikan nonglong nonglong betekok ulah kitu. Jika Kanjeng Nabi tidak pernah memanggil Siti Aisyah, tapi Rasulullah lebih suka dengan memanggil ya Humairah. Naon artinya? Wahai istriku yang cantik yang pipinya kemerah-merahan. Tara manggil, hei Aisyah, Tara. Selalu dengan ya Humairah. Ulah ereh ke orang Inggris, orang Barat, orang Amerika panggil istri dengan bahasa yang indah. Oh my darling, oh my heart. Oh hatiku kadang oh my honey ari honey teh madu sareng oh maduku bakal tingku amis hello di urang kadang-kadang manggil ngaran tidak baik dalam pandangan Islam jadi mending kene panggil nu kira-kira pamajikan betaheun dipanggil mun betaheun dipanggil mama panggil ulah manggil ngaran atau ulah manggil heh dewek mah ulah hei jenong ulah lamun kanu jadi pamajikan mending keneh mami papi jadi lamun Ari manggil Alia mah berarti Alia panggil pah lamun ka Ari kan itu mi berarti pih gitu atau aa jeung teteh boleh akang misalnya aa mending keneh aa aa neng kemana anak neongan pamajikan efek itu ternyata rek sholat subuh di WC si sholat kira ngajak mohon aan nuju tapi dah ngeunah we bu ibu jadi panggilan tidak boleh menyakitkan itu aja poinnya saya ingatkan suatu saat Kanjeng Nabi teh wakubu upami ngaleueut tingalikeun lamun ngaleueut Kanjeng Nabi biasana si sesak ngaleueut teh awawan sok diantosan ku Siti Aisyah pamila Kanjeng Nabi ngaleueutnya bismillahirrahmanirrahim misalnya ya mah ya lain aus-aus ieu keur nyontokeun aipek teh awawan eta Kanjeng Nabi biasana pamitos dia teh Aisyah hada halal jug teraskeun ieu henteu dikukuwuk atuh Siti Aisyah teh nungguan cangkeul ya Rasulullah enggal atuh cenah ya abdi cangkeul ngantosan teu rek dibikeun aipek teh saur Kanjeng Nabi dah enggak jangan yang ini istimewa kitu ngomongna teh akhirnya kesel direbut duh cenah mun ogona neng Alia ka Ari mah duh amat cangkeul kitu Siti Aisyah teh direbut tangan gelas nu cepeng ku Kanjeng Nabi terus dileueut dileueut teh ternyata asin cai susu teh salah nyampur nu kuduna jeung gula ieu jeung uyah
etak bakatingku alim nyarekan Kanjeng Nabi ka Siti Aisyah nyebutna lagi entong ieu mah istimewa teu dibikeun ieu bayangkeun mun eta kajadian aya di Calingcing cece salah ninyu sigana teh peupeus teh gelas lagi heuh leres dah kumrang Pak Haji tidak dengan Rasulullah tah neng Alia dengan Cep Ari Kang Haji nitip gelis ka Cep sing siga Kanjeng Nabi. Jadi harus ada apa namanya tuh chemistry silih tutupan kekurangannya ulah nembongkeun ulah silih bejakeun tentang kejelekan itu tidak baik. Jadi berumah tangga yang enjoy aja nikmati aja untuk ibadah pingpin suami Neng Alia dengan ibadah insya Allah Alia bakal keren asal suaminya juga jadi awalnya mah biasa aku masalah kina lalu laras gitu laras suaminya mah ayo kita sholat lah gitu terus salah kina tara sholat nyamalaikan sholat atau majikan lagi hello Pak Haji gitu ya jadi saya mau nitip dengan Cep Ari bahwa kata Rasulullah wala tuqabbih tidak boleh mencaci ulah eleh ku Kang Komar dina preman pensiun 2 Kang Komar terang preman pensiun 2 pernah RCTI pernah wow urang kumaha eta Kang Komar gagah jangkung gede bandul gede ngah wow cincin buah ka bacan reuteum tato di ditu di dieu aipek teh pas ka anak buah di pasar galak teretet di telepon ku pamajikana kumaha ngomongna iya bebeb leres dah artinya apa apakah cenah Kang Komar sieun ku pamajikan atau berarti istri ikatan suami takut istri tidak Kang Komar tidak seperti itu tapi poinnya adalah Kang Komar ngaragangan perasaan hati seorang perempuan subhan bu ibu perempuan itu makhluk istimewa kenapa istimewa Allah tidak menciptakan ibu dari tulang kaki Nabi Adam kenapa karena perempuan bukan untuk diinjak-injak perempuan juga tidak diciptakan oleh Allah dari tulang tengkorak Nabi Adam kenapa awewe lain suhuneun emangna nyiru perempuan Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam kenapa dari tulang rusuk sebab tulang rusuk itu posisinya sangat dekat sekali dengan hati karena memang wanita hanya untuk dicintai dan untuk disayangi hidup ibu-ibu mantap ari diogom aku aing langsung harudang deui terus ya terus yon boga lagu Aisyah teh Aisyah bios nyanyi lagu eta sok atuh sok ngahibur we jeung urang Celincing ongkoh